ku ucapan wilujeng wengi wilujeng nonton sareng wilujeng gangguan orangnya can ke pakai pagelaran geus baheula getol deui ka aja geus wayahna nu make batik ka hareup can di pagelaran geus urang di sorma alon-alon bisa dipoleset bismillah wadahlan dikawitan ku bismillah wa kawitan mangku iya pokoknya hajat beker iya muji syukur kayang agung kayang agung yang ngapain orang taprakeun dua dampal panangan orang muji syukur kanu kayang agung neda widi di widian kumang mah di widian maha suci hari tegang sarun maha naon gulanya sawasiwi silih wangi aya nu wangi aya nu silih sor sanggakeun kalau karuhun di marga salaman prank boy tikus tilu boy tikus ti oli ada dia gitu oleh pemangku hajat
Bye. Gua keon eta gutak gitak gua keon babak didit hai gutak gitak gua keon aya naon gitu apa bang apa ade pemangku hajat apa ini didit didit la langgakan ieu bakti ngedang dari kata bapak bebek mewah kembang aduh